Kang, abi ada ka posyandu ngelanya? Ubidan cenah Kang, hayang dibantuan di posyandu. Nya jig bantuan ubidan karunya. Are di posyandu teh engke teh cenah nimbangan baritanya kayaknya cek ubidan mah. Nya posyandu mah nimbangan balita di sana. Ari ibu-ibu nano jeung barita eta ngilu ditimbang oge Kang? Ya henteu atuh nya jang naon nimbangan ibu-ibu mah. Atuh ari moal ditimbang mah jang naon datang Kang? Geus barita na hungku datang sorangan. Bayar di posyandu mah cenah Kang sok dibagi susunya. Nya eta teh Kang bener. Ya biasa tuh di posyandu mah sok aya nu kitu. Nah hanya Kang dibagi. Kapan geus barogeun ibu-ibu mah atuh lamun dibere deui menjadi namahan. Lain susu eta nih. Maksudnya susu kotak. So aya wae, mun nya susu kotak geus teu apa wae susu kumaha ya Kang. Si eta. Maksudnya teh susu nanti mah jero kotak na kardus. Sok beki ngaco. Nakutang susu mah lain na kardus. Terus cenah bakal dibere vitamin A. Eta teh jang naon Kang? Vitamin A teh eta teh jang panon nih. Jadi ngarah panon budak teh alus gitu. Kah, sok nyahoana dieu mah. Lain nyahoanan pergi cek Pak Haji. Pira ku Pak Haji ngabohong atuh. Lamun bener jang panon, nah atuh make dikecelakeun kana bibirna. Kudu naon lamun jang panon dikecelakeun kana panonna atuh Kang. Salah wae. Naon ge nya? Terus cenah kita bakal aya dokter anak kan? Nya alus atuh nih kesempatan jang ibu-ibu meriksakeun berudakna aya dokter anak. Atuh berarti eta dokter teh pinter jatangnya. Nya atuh pinter. Matak jadi dokter ge. Nya anu pinter nanti nya hebat. Leutik keneh geus bisa jadi dokter. Leutik keneh kumaha? Nya eta dokter anak. Berarti kan budak keneh Kang anak-anak. Henteu nyi. Maksud dokter anak teh lain karena budak keneh, tapi dokter anu sok nguruskeun anak. Atuh naha basa harita aya pangaosan di lembur sabelah keneh tang Ustad cilik. Ustad teh heueuh Ustad naon leutik keneh budak keneh. Berarti lamun kitu mah dokter anak ge budak keneh atuh. Eta Kang lamun mantuan di posyandu teh bakal dibere duit mah Kang dibayar gitu tah. Saya mah. Ulah sok waka-waka nanyakeun duit, ngurus-ngurus duit, digawe heula jeung berenang ge digawe di posyandu mah eta mah sosial atau ibadah itu bantu sasama papada urang gitu. Tapi cek bibiran mah cenah engke abi teh bakal dibere duit Kang di buruhan cenah. Rokok atuh sabungkus. Rokok gabe heula tarak na rokok. Shit.